Janten upami kurnia ieu leres-leres ti Gusti. Ieu dumasar kana hubungan urang wanoh sareng Gusti, raket sareng Gusti. Gusti mercanten tiasa maparin kurnia ieu. Sanes urang nu diagungkeun atanapi manusa, tapi Sampurasun kumaha damang pamiarsa tepang di sareng simkuring di acara Gentra Kahuripan hiji bagbagan karohanian anu nuyun urang sadaya di jalan Gusti. Pamiarsa Gentra Kahuripan dinten ieu bade ngaguar perkawis karunia mujizat sareng karunia nubuat. Nah, satu acana abi tos nyarioskeun teu acan rengse ngabahas perkawis eta ieu terasanana obrolan perkawis karunia mujizat sareng karunia nubuat. Di sagedeungeun simkuring tetep aya Pak Adang sareng Ibu Rida, hatur nuhun. Sami-sami. Tos neraskeun obrolan ieu. Mohon. Abdi bade terase ka Ibu Rida neraskeun ya bunya.
obrolan nu sata acana. Tunda Tadi zaman kiwari Bu kan nya upami anu tos merhatoskeun mah seueur anu nyeruskeun nubuatan tapi teu acan tangtos eta teh nubuatan hati Gusti ataupun tina dirina. Tah kumaha zaman kiwari Bu mayunan sapatos kitu. Muhun. Abdi ya secara khusus secara pribadi hoyong ngemutan ka para pamimpin rohani, pamimpin gereja, pamimpin jamaah anu ilmu pangaweruhna dina pangandika Gusti teh langkung jero panginten ti jalmi-jalmi anu basajan supados upami ngadugikeun dawuhan-dawuhan Gusti teh memang kedah leres, kedah sapagodos sareng anu aya di Alkitab sareng eta kedah saluyu anu didugikeun ka jamaah. Tiasa abdi maos salah sahiji ayat ti hiji Yohanes pasal anu ka-4 ayat anu kahiji. Serat hiji Yohanes pasal anu ka-4 ayat anu kahiji abdi anu maoskeun. Mangga Bu, mangga. Kieu unggelna. Dulur-dulur ulah percaya ka sambarang jelema anu majarkeun meunang roh ti Allah. Coba heula nya lainna roh dina dirina teh roh ti Allah sabab ayeuna loba nabi palsu riap ka mana-mana. Janten memang kedah diuji nya Kang Sam leres-leres teh jalmi ieu teh ngadugikeun pangertosanana dawuhan Gusti teh leres henteu sapagodos atanapi henteu. Leres teh ieu teh ti roh suci. Leres teh ieu teh ti roh Allah atanapi ieu mah interpretasi nyalira hungkul. Interpretasi nganggo basa Indonesia nya Kang nya. Penafsiran, pangortosan anjeunna yen pangandika Gusti nyarios kieu terus anjeunna teh nyebatkeun wah ieu mah leres-leres ti roh Allah padahal sanes eta mah mung ti pengertosan sareng interpretasi nyalira hungkul. Tah ieu aya sababaraha contoh saleresna mah Kang Sam. Mau abdi bade ngadugikeun hiji contoh panginten nya anu tiasa relevan tina contoh nubuatan. Tadi abdi nyarios nubuatan sareng lubuatan. Dipelesetkeun sakediknya lu teh kamu gitu nya anjeun. Ah ieu mah sanes ti Gusti ieu mah anjeun nu ngadamelna ye. Tah ieu aya hiji peristiwa leres-leres kejadian di sekitar tahun 2003 di mana pemimpin jamaah teh nyariosna ieu mah nubuatan ti Gusti. Ieu hubunganna tina pangajaran tentang kadatangan Gusti Yesus anu kadua kalina yen jalmi-jalmi percanten teh bade diangkat. Tah upami di bahasa Inggris mah pan eta istilahna teh anu teologi rapture teh nya Kang nya rapture. Tah si pamimpin ieu teh ngadugikeun ka jamaahna supados siap-siap. Da urang teh bade nyambut Gusti Yesus. Urang teh bade diangkat ku mantenna. Janten segala rupi urusan-urusan dunia teh ditinggalkeun heula. Malihan mah segala rupi harta benda segala urusan dunianya rumah segala rupina teh ditinggalkeun. Netep di hiji tempat terus aranjeunna teh siap-siap bade nyambut kadatangan Gusti. Anu kajantenan jamaah-jamaah ieu teh gogorokan ya Gusti ya abdi tos siap. Ya abdi bade diangkat tos siap. Malihan anu ngadua, aya nu nangis, aya nu ieu. Nah, Gusti teh sumping-sumping wae. Da ieu mas jamaah teh nurut taat kanu dicarioskeun ku pamimpinna. Haipek teh henteu teu acan. Teu acan waktosna Gusti sumping. Janten upami urang diajar tina peristiwa ieu, ieu teh nu lepat teh pasti ieu teh pamimpinna. Nah atuh ngadugikeun nya wawantunan gitu ngadugikeun dawuhan Gusti anu benten gitu da mungkin mah ciri-ciri Gusti bakalan nyambut urang ku urang kaangkat teh pan aya di pangandika Gustinya di pangandika Gusti di Alkitab teh tos jentre. Tapi ieu aya interpretasi nyalira anu mengpar. Janten ieu teh anu janten kurbanna teh pastina jamaah. Nya
kurban tina pangajaran anu lepat anu mengpar nya isin oge kan Kang. Tos siap-siap ya teh bade nyambut Gusti urang juru selamat urang tos gogorowokan tos muji Gusti tos ngadua efek teh can sumping-sumping anu sumping teh saha cikan Kang polisi janten Sanes Gusti ya sanes janten ieu teh ngadamekeun ieu teh aya naon tah di wilayah di bumi ieu teh aya naon meni ribut gitu kan nya aya naon salaresna interpretasi anu salah anu didugikeun ku pamimpin kan jamaahna. Contoh ieu panginten ekstrimnya Kangnya janten abdi mundut ka para pamimpin teh sing atos pami ngadugikeun dawuhan Gusti. Tah ieu upami telepat ieu kajantenan abdi emut. Emut ya Kang caketnya di daerah urangnya waktu sarita memang ngagemparkeun lah hartos nama ngagemparkeun seueur jamaah-jamaah. Nah, akhirnya ka bade ka Pak Adang. Pak Adang memang kan nubuatan ieu teh perkawis karunia nubuat tapi seueur oge jalmi-jalmi anu ngadamel nubuatan-nubuatan nyalira ibaratna mah tadilah nu sapertos nama. Nah ieu teh leres ti Gusti atanapi memang didorong ku emosi atanapi kahoyong. Nah panginten nya ieu nah teu tiasa ngabentenkeun eta teh dorongan ti Roh Suci atanapi memang ieu mah dorongan ti emosi kahoyong dagingna kumaha ta ieu ngabentenkeun supados tentrem ayem gitu. Sareng leres pangartosan hartosna nubuatan kumaha. Janten leres pisan. Margi ieu salaresna sanes kajantenan unggaran atanapi sanes kajantenan hiji-hijina satu acana ge di sababaraha tempat aya nu di Amerika Latin aya kajantenan satu acana aya anu model kieu di Afrika oge aya kajantenan atuh caket di urang oge aya kajantenan mangsa harita janten sanes anu mung hiji-hijina salajengna kumaha cara urang ngabentenan keunana naha ieu teh asal ti tokoh atanapi ti pamimpin atau ti jalmi saha wae atanapi leres-leres ti Gusti. Tangtos aya ciciren anu ku urang tiasa ditegeskeun. Upami dina paguneman urang anu kalangkung, urang ngaos dina hiji Korinta, lajeng tadi ditegeskeun dina Yohanes, hiji Yohanes 4 nya ayat nu kahiji. Janten kedah diuji ieu teh roh ti mana nah roh ti Gusti atanapi sanes. Rupina ieu ngabewarakeun ka urang anu midamel mujizat nu ngadamel nubuat model kieu teh sanes mung ti pribadi Gusti wae. Anu sanes Gusti ge anu disebat roh sanes aya. Anu disebat anu sanes Nabi Gusti ge anu disebat nabi palsu oge aya. Di zaman kapungkur dina perjanjian lawas juga sami. Aya nu waktos harita bangsa pilihan Gusti dinubuatkeun bade dipikeun ka wilayah Babilonia. Salami 70 tahun lang. Nubuat nu nyarioskeun moal dipikeun seueur. Zaman Nabi Elia Elisa eta kajantenan. Nabi-nabi palsu seueur gitu. Janten sanes hal nu engalnya. Nah, kumaha ieu ngabentenkeunna? Upami mujizat ti Gusti mah tangtos numutkeun pangandika Gusti ieu teh mangrupikeun dadamelan Roh Suci. Kumaha urang tiasa ngabentenkeun dadamelan Roh Suci? Tujuanna upami dadamelan Roh Suci mah tujuanna mintonkeun kawasa Gusti. Sanes kawasa jalmi, sanes kawasa nu sanes. Saha anu dipunjulkeun di dinya? Nomor hiji, Gusti sanes. Atau pribadi jalmi eta. Aya nu nyarios misalna, margi abdi pangcaketna sareng Gusti, abdi kenging suanten Gusti. Kinten kita nu ditonjolkeunna saha tah upami anu nyarios kitu? Anjeunna nu pangcaketna. Sanes nyarios kieu. Gusti cuma rios sok sanaos abdi sanes saha-saha. Benten pan? Gusti cuma rios. Nah sok sanaos abdi sanes saha-saha. Tapi Gusti kersa ngange urang. Urang ulah ngangken nyasamian atanapi ulah munjulkeun diri. Tah mangsa hal model kitu katingal urang tiasa ngabentenkeun.
ya teh sumping ti Gusti atanapi sanes. Mangsa Gustina dileulengit, dirina ku anjeun anu diagungkeun, anu diluhukeun, anu dipunjulkeun, urang tiasa ngabentenkeun. Seueur jami oge anu tiasa wantun dina bahasa Indonesia mah mengklaim cenah nya. Tiasa itu, tiasa ieu, tiasa ngadamangkeun dina pedarahan anu tos kalangkung. Urang nyangemkeun soal kurnia ngadamangkeun, nyageurkeun. Aya badaga Gusti ge nu wantun kitu. Upami pribadina anu nonjolkeun, ieu sanes sumping ti Gusti. Ieu teu kedah dipercanten. Nu salajengna kajabi ti munjulkeun kawasa Gusti, ciciren ieu sumpingna ti Gusti eta janten ngawangun umat, ngawangun karohanian umat, sanes ngaruntakeun, ngaruntukeun. Nu tadi mah saurna ngantunkeun sagala rupi padamelan raja kaya dikantunkeun ngumpul di hiji tempat. Sadinten dua dinten mah tiasa tuang keneh langkung lami deui ti harita tos ngawitan. Nah Gusti teu sumping-sumping, padahal tos teu tanggal waler henteu barang damel, tos sagala rupi. Antukna janten ripuh. Sedengkeun upami sumping ti Gusti mah ngawangun. Ngawangun naonna sanes mu ngawangun karohanian unggul, ngawangun sadayana, ngajantenkeun sagala rupi janten sae. Dina perjanjian lawas mangsa bangsa eta leres-leres dipikeun sakumaha nubuat anu didugikeun ka Yeremia dipikeun nya, dipikeun di ditu teh pan disaur Yeremia cing betah di ditu. Dina bahasa Indonesia mah kasajahteraan kota di mana kamu aku buang, saur pangandika Gusti adalah kesejahteraanmu. Janten di ditu kedah rumah tangi, kedah tatanen. Naon hartosna di ditu sejahtera sanes. Sok sanaos di aya di tempat pangasingan, pamiceunan, tapi teu dikantunkeun. Tah ieu bentena ngawangun umat. Karohanianna tetep umat teh. Numutkeun teori sajarah mah. Munculna konsep sinagog. Dumasar karena kahoyong jami-jami anu dibikeun mangsa harita kangge ibadah di bait Gusti atanapi di gedung Gusti nu aya di Yerusalem. Ku kacida sono-sonona janten aranjeunna teh ngadamel sinagog. Justru ayeuna janten konsep ibadah kangge anu umat-umat anu nyebar. Leres. Ngemutkeun deui eta ngawangun sanes. Tetep tigin ka Gusti. Tah, model kitu. Salajengna naon deui? Umat sanes ninggikeun diri, tapi ngamulyakeun Gusti Yesus sareng karajaan Allah. Ieu ciciren salajengna. Upami nu dimulyakeun sanes Gusti Yesus, pribadi nu sejen, tiasa janten eta ge nubuat, tapi nubuatna sanes nubuat ti Gusti. Sanes pijamugaeun. Nu di dia kedah dicek, nah anu dimulyakeun teh Kristus, Gusti Yesus, anu diagungkeun teh karajaan Allah atas sanes. Atanapi karajaan dunya, kerajaan pribadi, sareng sajabina. Ngalangkungan hal-hal eta orang tiasa eces, tiasa ninggal, ieu anu sumping ti Allah atas sanes. Da moal aya jalmi anu diangge ku Gusti supados diunggulkeun di antara jalmi kangge pribadina. Sanes kangge Gusti. Sadaya jalmi dina konsep iman urang, sadayana badaga. Sanes soal anjeunna mimpin umat, lajeng anjeunna langkung sae tibatan umat, da can tangtos. Sanes pedah anjeunna mimpin jalmi nu percanten, lajeng anjeunna langkung hebat, tibatan anu dipimpinna, da can tangtos. Kitu. Gumantung kana naon anu dipilampahna. Yang eta kangge kemuliaan Gusti atanapi henteu. Jadi memang upami perkawis nubuat atanapi mujizat hiji cicirannya ada ti Gusti. Kadang-kadang kan jalmi teh hoyong terangna teh hal-hal anu saena gitunya. Atanapi nu pibagjaeun katinggalna teh atau kaalamanna teh. Tapi memang ti kapungkur oge upami nubuat mah memang kawitna ti Gusti boh pibagjaeun boh henteu ngalangkungan proses upami eta ti Gusti yakin kan nya. Leres. Sapatos kapungkur zamannya eta pembuangan teh geuningan kan aya nabi-nabi palsu nu nyarioskeun
itu mah bukan dari Tuhan, padahal Tuhan mau ngebentuk. Kedah keluar heula kumargi kalepatan bangsa Israel kapengkur. Tah zaman kiwari ge masih berlakunya. Bu, kumaha? Nubuat-nubuat ieu masih berlaku teu muncul dina kahirupan putra-putra Gusti. Kan dia hiji karunia. Leres. Sapanjang aya roh suci berarti roh suci mintonkeun hal-hal seperti eta. Upami ngahubungkeun sareng anu parantos diguarkeun ku Kang Adang ciciren tadi nubuatan anu leres-leres ti Gusti saur abdi parantos ecesnya ciciren eta. Janten di mangsa ayeuna abdi masih percanten. Masih aya nubuat-nubuat anu ku Gusti dipaparin ka badega-badegana anu sajati. Janten tiasa Gusti maparin tapi kedah leres-leres. Sanes kanggo kamuliaan nyalira. Sanes kanggo mintonkeun kahebatanana. Nah, godaan anu pang ageng-agengna numutkeun abdi eta kanggo pamimpin, para pamimpin. Kumargi kan hoyong munculnya, hoyong katinggal hebat, kasohor. Ayeuna mah. Janten kedah leres-leres diuji nubuatan eta teh. Nah leres-leres ti Gusti ngamuliakeun Gusti sok sanaos anu didugikeunana oge anu teu pikabungaheun atanapi anu nyebabkeun urang teh janten menderita nya sangsara kitu tapi pami eta ti Gusti mah kedah percanten. Sareng hiji deui panginten Kang Sam anu ti abdi anu abdi radi tagiwur ayeuna teh di kalangan para pamimpin teh kaahengan anu melalui ti tadi mujizat nubuat ulah dijantenkeun komoditi Kang. Maksudna teh hoyong mintonkeun kitu tah kahebatan para pamimpin anu katinggalna teh langkung aheng tinu pamimpin nu sanes. Sapertos misalnya di sababaraha denominasi dina pangajaran-pangajaranna kan seueur pisan anu sapertos tadi ku Kang Adang dicarioskeun teh mengklaim. Malihan mah aya nu mengklaim parantos ka sorga kan. Tos nepangan Gusti ku anjeun janten uwih kitu. Tah sapertos nu karari itu numutkeun abdi teh radi tagiwurna sing diuji heula. Ulah sakaba-kaba, ulah langsung nyebatkeun leres-leres itu ti Gusti, tapi ente ngawangun jamaah. Jamaah teh malah jadi cangcaya gitu teh. Nah eta leres gitu ti Gusti nah henteu. Berarti tolok ukur hihijina ti urang mah memang kedah ninggal deui ka pangandika Gusti. Nah eta leres-leres Gusti teh nyarios nu kieu. Janten kedah diuji Kang. Leres. Mohon. Nah, ieu menarik ya, langkung menarik ya. Tadi Ibu kan nyarios ti pemimpin. Nya ti pamimpin kedah atos-atos hati-hati. Ayeuna ti pihak jamaah ya. Urang-urang lah. Kumaha tah upami aya nguping atau napi ngadangu sapertos kitu sikap urang. Kedah kumaha supados urang teu nebihkeun kana rarancang Gusti dina kahirupan urang. Kan hawatosnya nyorios kitu urang ngeuring diicolon itu atanapi panginten nubuatan-nubuatan perkawis kahirupan urang kan seueur. Masalah nubuatan mah seueur halnya sanes kasumpingan Gusti Yesus sungkul tapi sikap urang salaku jamaah biasa misalna upami aya nu nyaroskeun kitu ieu patokanna naon ye? Carana sikapna henteu satu kan tong ngahikimi. Gusti nyarioskeun jangan kamu saling menghakimi. Karena eta abotnya kamu harus berjaga-jaga. Nah eta kumaha tah tina hal eta? Anu utami sareng anu panggampilna tangtos sadaya umat Gusti nu percanten kedah teras-terasan nganggo pangandika Gusti. Ngawitan ti ngaos pangandika Gusti. Ulah ucul kana ngaos pangandika Gusti supados kieu margi sadaya hal eta tiasa diuji sanes ku alat uji anu diciptakeun ku manusia. Alat uji na teh nyaeta pangandika Gusti. Ayat-ayat anu tadi nu ku urang di aos sasarengan eta janten bahan uji kana eta kajantenan. Seueur jalmi pan kawa
pengparkeun teh margi katokohan Leres. jalmi anu sejen. Margi dianggap nah tokoh suci, tokoh anu gaduh karisma sareng sajabina. Dugikeun ka jalmi ieu teh henteu waspaos kana nah ieu tokoh teh jalmi atau sanes. Dugikeun upami punten nya aya jalmi dianggap Gusti gitu nya. Aya jalmi saking hebatna dianggap dewa sareng sajabina, hilap lain anjeunna teh teu benten sareng anu dipimpinna. Tak ulah dugikeun ka kitu. Urang emut kajantenan misalna dina sajarah budalna bangsa Israel ti Mesir waktu sarita. Kunaon pajaratan Nabi Musa henteu kapenak jasadna, layonna teu kapenak. Ieu supados jalmi anu sakitu hebatna diangge ku Gusti sapertos Musa, upami kapenak kumaha coba? Oh, nya. Tangtos seueur jalmi sanes ngamulyakeun Gusti. Tapi ngamuliakeun Musa. Salah sawiosna secara teologi sapertos kitu. Kumargi kitu Gusti henteu ngantep hal eta tos we Musa ngantunkeun layonna duka di mana teu kapenah. Nah kitu oge jalmi. Museur kana pangandika Gusti di dia atos lengkep. Cicirena aya, kantun ditinggal, sok taat satia. Nah cenah teu tiasa nganilai. Meureun kirang ngaos pangandika Gustina. Ngaos pangandika Gusti tangtos tiasa nganilai. Boh abdi boh saha urang wae nu nyarios upami papalimpang sareng pangandika Gusti. Tangtos ieu nu buat sanes ti Gusti. Gitu. Memang teu gampilnya. upami urang ngadangu perkawis hal nu buat kitu teu gampil gitu. Kumaha nilaina? Nya leres. Kantun tina buah-buahna. Leres. Muji aya di dieu sadayana. Aya sadayana di dieu sapagodos henteu sareng pangandika Gusti. Enten bahasa deungeunna mah back to Bible. Back to Bible. Back to Bible. Wih deui ka Alkitab. Sanes ka panafsiran jalmi, sanes ka paham teologi. Wih deui. Nah eta memang pentingnya sanes ngaagungkeun figur. Leresnya. Leres pisan. Kurang penting pisan sanes ngaagungkeun naon dogma hiji. Leres pisan. Kelompok tapi kedah ngawangun kaparcayaan urang leres mokuskeun diri ka Gusti Yesus Kristus. Aduh. Padang. Leres. Ieu waktosna teh teu karaos tos sakedap deui. Tiasa panginekeun teh. Siap. Sakalimah we. Janten upami kurnia ieu leres-leres ti Gusti. Ieu dumasar kana hubungan urang wanoh sareng Gusti, raket sareng Gusti. Gusti mercanten tiasa maparin kurnia ieu. Sanes urang nu diagungkeun atanapi manusia, tapi Gusti nu diagungkeun. Ya, gitu. Hatur nuhun kadang Ibu Rida hatur nuhun pisan urang parantos tiasa ngobrolkeun perkawis hal ieu. Pamirsa sadaya karunia mujizat, karunia nubuat sumberna ti Roh Suci anu tos ngancik dina diri urang sadaya. Upami palawargi kagungan karunia eta wangun ku dasar percanten ka Gusti Yesus, ngandalkeun Gusti Yesus Kristus, dugi ka kurnia ieu tiasa ngabantos ngawangun iman jamaah, iman wargi-wargi langkung caket sareng Gusti sanes kangge nonjolkeun diri urang. Mangga urang ngadoa heula pada. Mangga. Ka Gusti anu Maha Agung abdi nyanggakeun karunia-karunia mujizat, karunia-karunia nubuat anu parantos dipaparinkeun ka putra-putra Gusti. Mangga angge ieu sadaya putra-putra Gusti supados tiasa janten caangna dunia, uyahna dunia, ngalangkungan karunia mujizat sareng nubuat kangge ngawangun jamaah, kangge ngawangun jalmi-jalmi anu langkung caket sareng Gusti Yesus anu Maha Agung. Hatur nuhun Gusti, dilebet asmaning Gusti Yesus abdi ngadoa. Amin. Palawargi sakitu obrolan gentra kahuripan dinten ieu mugia obrolan ieu janten berkah kangge pamirsa sadayana. Cag rahayu.